Tuh. Nah, ini juga si bodeng itu. Aing lain hayang nu kieu sia teh. Aya atuh duit sakitu mah da kan kieu. Kilakeun atuh nu kieu mah. Enggak gabah ya. Nongkrong lah gitu mah. Ya depan Krambol tuh. Vision kieu di lemur teh kamarana mah kelup nya. Kira yang main Krambol ya asa gua lawan. Selalu acan. Ketrokan ku aing gitu ieu supaya daratan manusia. Kalau biji panatan. Cep beneran Ai abah damang. Oh nyata kurang cager teh panas poek ya mah. Wayah kieu ngarodak ni teh ya damel. Yang penting mah tutup. Iya enggak aja. Cik. Aduh, paling ngene panas kitu eta budak. Main kerapa? Dan wani mah. Trai, duaan deui nya. Cingau malah jeung urang mah. Salam. Tadi main bari cieu deui. Geus geus era. Wayah kieu. Ada duaan deui teh. Disangka kerona wayah kieu. Koina dia euy, tara tembak euy. Ku kaleci we bah. Wah, kaleci deui. Mana sia kerambol kaleci. Heuy, geus teu kunaon teh aku kudu main terus. Masuk. Masuk got teh main jeung aing kita. Peduli kudu. Balik coba geus aku main kitu. Tuh. Ya si bodeng itu. Deng. Wah. Ya si bodeng itu. Tadi man. Si namang bodong ya kan? Jualan naon ya? Jualan naon? Jualan naon? Aisyah budak-budak ngejualan naon ya? Ode cilung. Oh cilung. Cilung. Meser. Cep eureut. Boga duit teh bah. Aya. Kayaknya Si bodeng. Iya si Mang Bodang anu pati ngadenge teh ya. Oh, kamari teh curhat, sana tanina goreng wae. Mana Arek, Cep? Sok atuh pangyieunkeun we, aya traktir mah. Sabaraha eta nu kitu? 2000. Aing ngamal teuing. 2000. Nu balik sia teh. Beli di sawasan mangga sok. Tah bae ah. 10.000 aing mere. Geus balik kok. Geus. Baik. Juk. Naon atuh nya? Udah diberi duit mah lancar. Oke, mari mah aya nu lewat teh. Oh, si eta mah da kitu geuning kudu bari dibere duit nya. Dang, nuhun dang. Aya kitunya jelema. Geus apa ya tuh? Cep balik mah siap. Aing mau dibatur ya. Naon aya maneh? Aya kuari kata kos luyur. Kemana sih? Udin jalan ke dia. Ternaon nih da dieu? Nah, nama eureun ka sawah. Eureun barangkali dibelikeun duitna sia. Aing ngarona we kieu da penting mah uluh cenah. Ero sia mah dasar. Kumaha mobil teh cenah jadi? Hah? Jadi, Bejana teh jadi. jadi. Euteun teh. Mun sok lelegegan mutakan. Lelegana pan Ngajual. kamari katempo. Ngajual tanah 2 tumbak anjing meuli Pajero pas nu ucreug wae. Pan geus kamari. Mun tong sok kamana karep da aing kamari ngadenge bejana. Naon? Kamari cek baturan maneh teh tulus cenah. Da duit teh dengan sabaraha 50. Anjing. Cek aing. Nah, aing si Condo. Wis coba aing nelpon heula. Halo, Assalamualaikum. Oh, Cep, urang ya. Atuh kaleme tong ngamuk gitu. Lain cing mah jeung beja-beja eta. Salah mobil. Siapa? Yo aing deledek.
Berawe atuh dewek na bakal mah tong ada. Wah, enak tuh pangneangankeun deui lah. Anjing semua balik deui wae. Anu manjing kan sak kitu duitna. Heuh? Geus saya kena bemokeun duit sakitu mah sia. Bae lah nu kenu sak kitu. Montong didengekan mau balik moal. Siap. Betul. Naon atuh sia teh? Lain. Saya kira nanya ke mana? Anu sebenarnya mana buka duit sabaraha sok hayang mobil mah ka dewek ngomong. Aslina aing mah sok aing pangneangankeun ayeuna. Percaya. Asli aing mah Mana bakalan aing. udut mana? Eta. Ya mah sok duit kegayaan, duit di kantongan, paribasa duit di kantongan, ai udut minta. Bukan yang mati jang anggaran beli mobil asya. Nah eta aing tanya heula duit sabaraha eta nu aslina? Ku aing di ieukeun harewaskeun. Goblok atuh sakitu mah ya mobil naon? Hayang nu alus. Nya mah meunang asa kalah kumaha ge. Aing teh udut tuh paling anu kitu ge di bawah kene. Teh duit sakitu mah. Ada bieu geus jeung si Kecep anu bangneangankeun. Ada mah balik moal geus jeung aing yuk. Cang caya aing ka mana? Aya aing duit harga sakitu mah aya mobil mah. Alus. Kan sesuai harga sakitu Itu dah hayang nu alus asli. Ayo deuleuhan heula mending ge. Bener tapi Di dieu mobil bener. mah di dieu. Bener. Deket. Bener ya teh. Heeh. Nah, atuh. Yuk. Aya di mana? Ayo. Yuk. Tapi mau ngalejokeun ka aing. Moal, ayo ngilu we kena motor dewek gitu. Tuh. Motor urang kumaha aduh. Sampai teh paling kudu ngalih moal ngalikeun. Ada tong disimprokeun maneh bisi hayang duit kurang dar urang dijieun celaka. Jauhan goblok di upah jauh. Jang jauh aing tuh. Tuh. Merah. Aing. Aing sieun jadi begal. Kita jauhan di jauhan. Tah eta mobilna. Asya aing lain hayang nu kieu sia teh. Asya atuh duit sakitu mah da kanu kieu. Aing matak percaya asya mah. Si anjing. Seru di Asya aya mobil naon balegna da duit sakitu mah kanu kieu paling ge. Tetangga aing ge meunang, ieu ge mobil alus. Wis ayo deh aing cim aing balik bae numpang. Tok da moal ge meunang. Moal kalau kumaha ge duit sakitu hayang mobil alus. Si anjing sok. Ka mana karat jeung teh. Hai, Rudi ah. Jawanya Rudi. bakalan menang nu kitu. Aduh, saya ngomongnya. Siapa teu cereut. Anjing aing kena gangguan si Kucep ya. Aing Duit sakitu mah bakal dipulangan keneh. aing Sudi mobil kitu atuh. Wah, nambah misi deui wae aing kieu cenah. Nah, si Kucep kalila ya. Kumaha ada kumaha. Mung aing keur ngadagoan, ayo si Kucep kemari. Nah, datang euy. Bacep. Ya tinggal lama sok we. Ya, siap. Duk Cep. Kemari teh calon mobilnya. Mah balik mah. Karek Wah, ini ayo kita bos lain KCX. Nah, dituan atulah jauhan. Kenaon deui? Panu kamari. Jalan kamari. Aing geus siga kamari aing mah. mau balik mah. Siga kamari pan ayeuna mah geus apa nya kitu duitna. Aya urang. Bieu anu bijang urang ka dieu. Oh, nu bareng dia. Heeh. Terus kumaha? Depan Mau balik moal kan. Itulah di garasina bisi keur dipake mobilna dicek heula gitu. Oh. Heeh, ya kewe urang ka ditu urang ka tempatna. Oh, ayeuna bisa mah. Bisa. Ayeuna. Ayo atuh. Oh, ayo bareng jeung urang. Yuk. Aing awas sampai teu ceureuh deui kehead. Udah, Pak. Depan tuh kamana nya. Kuaing. Kuaing teu Ya, ya, deukeut. sabar. Pak. Kudu aya kehe
motor segede. Aya naon? Cih, kaya naon? Iya si Congro. Kan na motor bieu. Motor budug. Heeh. Duk beli mobil cerita mah. Ada orang tuturkeun orang intip. Aing beli mobil kumaha duit sakitu. Ade atuh kitu mah. Ke mana si Kopok nyelikan mobil jauh-jauh teuing teh. Aing udah mah. Aing pasti mau cerek deui wae yang kalakuan di Congro ieu. Yang ngira batur we kalakuan teh. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Selamat. Selamat, Kak. Oh. Kak. Selamat, Kak. Ya, beli mobil nih. Oh iya. Oh. Kumaha? Apa? Itu tadi meuli nu kana motor, beun di dinya. Oh cicing. Itu sih gana geus diilikan mobil teh euy. Gitu. Heeh, ayo. Dorong bah, maju bah. Bener si Kopok tuh. Nah, maju. Di mana Kang mobilnya tuh? Ayo udah ya gitu di garasi. Oh iya, nya atuh orang tinggalan heula. Ya. Cok, ayo. Beli mana kan? Oh, mun. Tinggalan ya. Mana kita anu. Ya. Cek ini didinya lah. Ya. Jadi yang kembali mah ku harga sakit tempat. Oh, siap Bang. Tapi benar ya. Benar. Kembali gini. Masih. Oh, tempat. Oh, siap ada ayam mirip-mirip, Pak. Ini mah lo udah kumpul. Kalau dipakai ya mah. Tara. Tadi atuh kan. Sampai anak dia. Tuh. Anu beda aja mau kamari yuk. Heuh atuh hargana sabaraha nu kamari? Kamari mah 500. Ieu mah mana boga duit aku 50. Mudah-mudahan ge meunang ieu beunang. Siap. Ulah. Aing Kang, kumaha tuh teh? Serai kene mesin naonna? Terbaik-baik cobian. Cobian heula atuh da dites heula. Tapi ninggal kieu mah percantan tapi meninggal kieu mah enak mobil rada ya mah rada umuran tapi masih kene geulis kieu. Bayar mana nu ieu na heuh? Tanggung jawab bener. Sok. Urang tanggung jawab ieu mah halus ieu mah. Karena perkara ieu na kumaha kan pangawasna gitu. Aduh di ditu we atuh yeuh di nu tadi di bengkel di Oh, itu dari geus nempo unitna ya. Heuh. Ngobrolnya. Ya, siap. Kumaha jantan perkawisna ieu teh? Masalah hargana. Ya, harga Lepas, euy, kunci di atas nyarios 80. Nah, lepas kunci teh we. Ganggu wae sih. Kunci alas lain bah tadi teh bah. Tuh ieu. Biasa nego Terus cai nginum teh. Paling seperti ada aya ge oli mah aya. Ya tidak sanes wae. Akang kenang kan sih itu. Kata ngomong seperti wae. Bah, obeng butuh tuh bah. Aing bener. Teuing aing Dina kenal ieu. Sok we. Kebayang tapi eta mah tepekeun we cenah nyen pamonnya kita masalah. lapar. Nah, gitu cenah. Ya, Ah, tapi bisa sabaraha cing kadang. Cigana halus tenang ka teh euy. Aing meni asana teh euy. Mobil pinangka jadi. Aing mana rek narang ka dieu. Nah, ada bebas ada ieu mah bengkel teh nih. Atuh aing teh pan keur ngobrol ada Ada tuh ngobrol di bengkel sih teh. Sia teh apa nu bogana di dieu atuh. Sudah leuh deuk ke barang beli teh. Aing teh. Asa anjing Alah. batur. Aing teh soal garang lu. Ari net atuh. Jadi pican. Tahu ya ada nangka mistong kita. Tapi ngeunah. Juga cokot deui. Sana Cokot deui atuh ka itu sia. Ah, geus dipicun. Aing ngomong. Oh, takang gitu mah kan sabaraha itu pasna lah. Kieu we, abi pakan habisnya 80. Kamari mah yang obeng bejo di dia teh di mana teh leuna? Di lebat ah. Di lebat. Ih, Mobil lagi ya. mau pesa cep. 90. Sabaraha tah? Nya namanya sabaraha. Ya amun awis abdi. Lain ya pesona asli ya. Tenang ka teh. Ayo nu pernah.
koneng. Eta mah para Wah, ngarikan. koneng mah gege. Teleponnya Bayaran bayar. biasa biasa. Tuh betul obeng man tadi teh nya. Ai jelema kalalaparan dan tapi teu patut gitu. Lain kang nya. Kumaha kitu pasnya ti akang sabaraha ngadangu gitu dah. Yo nya paling ge 80 abi mah. Teu kerang naon 80 teh. Kerang naon kumaha? Anu nya Wah, jadi dia. nanya. Eta mah gimana calon mah ya akang. Bersih we sakitu da Bang. Lain bah, kita ciga gerak duta war kitu bah. Asa dek naon atuh ngisi pipiruin wae aing mah lieur teh ya. Teu ayeuna ini mau duit sabaraha, bukan sabaraha. Oh, itu duit teh kan. Awas sendiri deh. Bang, Khawatir harus itu. Orang teh kayak keperluan. Kirana atau kurang dewa ya duit. oh ya, oh tak apa, mereka mengisi duit kumaha sih teh? 20 kira-kira mah. Cobaan kan. Aing kan menawis 20 kumaha tapi Mau bilang gitu 20 nah, kas lieur. menawi gitu kan. Aya 20 tapi nya Mobil 20 juta nih. Mikir mana tuh motor paling 20 juta mah tuh. Nah, ieu paling oke. Nya meureun seueur minus kaya anak atuh da. Anu kieu mah lain sanes cengleun sanes make ieu. Kilo keuneun atuh nu kieu mah. Gagabah ieu. Cek kumaha cek kumaha. Tinggal atuh interiorna. Jauh teuing euy. Namun dia mah 20 juta lah di pulangan keneh nya Kang ya. Bisa lah nya di pulangan keneh. Jerona jeung koneng anjir. Merenan 20 mah ieu komisi ti abi merenan. Atuh aing harga diri aing dikamanakeun hareupeun si sabah. Ayeuna dengekeun euy. Maneh hayang mobil alus boga duit ku 20 juta. Motor ge euy geus 30. Nah, atuh aing. Anjing semua balik euy. Ada yang mah bro. Itu kuasa kosi lagi awehan. Asa rek nanaonan babah. Di mobil balap ya mah bro. Iya mana lamun make ieu anjing mau ate pada artis sebelah kitu. Kamu udah ngahajak ke aing ngaledek sia mah. Tuh ya kotak Kurang pakai ajar. gantung ya bisa dicobaan. Ngaledek. Tapi antep itu mah antep ya. Aing dengeuna euy si eta euy. Mobil si Comro ada Ngaledek, iya ya. Wah. Bisa pasang di dia itu mana HD variasi. Mantap sia itu. Kang kumaha tuh Kang ieu Kang. Nah, kumaha ieu? Naik ieu. Ream teuing mobil odong-odong kieu atuh kilo keuneun mobil kieu mah. Acan we ieu can di kosian can naon. Heuh da tuh euy 20 juta mah. Ah, bae mau jadi aing. Ream Bener Pak jadi ieu. Wah, Ya Pak Genteng beli. Mau jadi wae. wah aing balik. Ah, Kang. Ampun teunya mobil itu mah abi teu bogok. Nah, itu apa nanti lain pasti bisa. Oh, atuh jika odong-odong mobilnya naon gitu patut. Jadi beli genteng teh. Ya. Macam apa? Jadi. Ah, Itu genteng harus awas beli. Aduh, Kang ya. Boleh. Wah, tidak mau 20 gitu mah. Anggus kapaya. Lain. Cek, Hah? lain mana mah. Aduh, aing mah. Di jelema kitu dianggap. Saya mah di kebon oge. Kebon pegawainya teh ngacak-ngacak kebon batur. Tadi nelpon Nah, begitu. lama jeprot mah. Anas dianggap atuh. Goblok ya. Anas dianggap wae. Nawarkeun 80 juta, tawar 20 juta. Sepala bala wae.